lamun aya hayam kageleng motor atau hayam kageleng mobil lah gegelepekan taeta ulah waka dipencit pan urang masuk aya bahasa kieu nya motor hayam kageleng motor atau mobil gegelepekan berukeun bisi teu kapencit tak ulah tungguan heula geus gegelepekan teh mun hirup keneh sabada gegelepekan pek pencit ngan lamun langsung maot tah geus boga jadi bangke sabab hayam gegelepekan teh nyawana aya dua hiji aya ruhul madbuh nu kadua aya ruhul hayat bisi gegelepekan teh itu termasuk ruhul madbuh teh gegelepekan geus gegelepekan maot eta ruhul madbuh sanajan dipencit tetep we jadi naon jadi bangke eta hayam sanajan dipencit mantak sakali deui mun hayam kageleng motor tawa mobil tuluy gegelepekan tungguan heula mun geus gegelepekan hirup deui berarti eta nu gegelepekan eta ngaranna ruhul hayat meunang tadi pencit jadi halal ngan mun sabada gegelepekan tuluy maot keur gegelepekan dipencit panta apa bis pangna kudu ditungguan heula ge bisi gegelepekan eta teh sabada gegelepekanana maot tah moal apa urang kecuali kudu ditungguan heula mantak hayam kageleng motor atau mobil tong waka dipencit mun gegelepekan tungguan heula mun hirup deui akarak pencit oh berarti eta ruhul hayat